Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kiku pasal sawiji. Al isti'anatu utawi piro-piro isti'anah nulungan iku arba'u hisolin papat piro-piro tingkah. Mubahatun sawiji kang den menangaken wahilapul aula lan nyulayaan ing kautamaan. Wa makruhatun lan kang den makruhaken wajibatun lan kang wajib. Ieu pasal ajengan musannif ngabahas pirang-pirang ayeuna warna isti'anah. Ai isti'anah arba'u hisolin, aya 4 tingkah. Bal aksar bahkan langkung ti 4. Pasinu wa tapi qaulil isti'anah zaidatani li ta'kid. Sin sareng ta dina lapad al isti'anat eta jaidah duanana li ta'kid naukidan. Ail i'anatu nu dimaksud isti'anah teh ail i'anah da jaidah sin jeung ta'na. Jadi lain menta pertulungan. Ai isti'anah mah menta pertulungan, ai i'anat mah eta mah nulungan. Pirang-pirang ayeuna nulungan. Awalisu sayruroh atawa ayeuna jadi maknana lis sayruroh. Ay soiroru rotuha. Aduh eta hese nya ucapeunana. Tegasna ngajadikeun isti'anah jadi i'anat nulungan. Walaysa talit tolab lain ayeuna makna tolab. Naon sababna maknana ayeuna soiruroh lain makna lit tolab non sin jeung ta'na sabab yunda butarkuha wenang ditinggalkeun eta pertolongan teh. Itu bantuan cek urang nama. Jadi lain minta bantuan tapi bantuan aya batu rek mantuan ka urang ditolak meunang. Itu. Aya nu rek nyumbang ka urang misalnya. Tolak ku urang, sunat, yundabu. Sunat ditinggal, sunat ditolak. Sawaun tolabaha amla sarua wae ayeuna arek dipenta eta pertolongan teh atawa henteu. Sehingga lamun jalma lau aanahu ghairu fi sabil mai lamun jalma ayeuna nulungan ka manehna aya batur hayang mantuan ka manehna fi sabil mai alaihi dal wudu hayang pangucurkeun cai. Ya. Batur rek wudu wios ku abdi dikucuran caina. Masalah umpamana aya jalma arek mantuan ngucurkeun cai wa huwa sakitun mutamakinun min man'i. Eta jalma nu rek dibantuan teh repeh teu nolak teu ngahegaekeun. Nya jadi wenang ditolak. Itu min pilih binafsi kana hilapul aula. Lamun dipigawe ku sorangan jadi hilapul aula hukumna nyulayan kana kautamaan. Teu utama. Wa huwa minal aun bimana dhahir ai isti'anate di mustaqil lafad aun bimana dhahiru adzahiru alal amri ngadohirkeun kana hiji perkara isti'anah. Ahaduha mubahatun kahijina diwenangkeun gitunya nulungan teh aya nu dimenangkeun wasaniha hilapul aula nu kaduana nyulayaan kana kautamaan jadi teu utama. Wasalisu makruhatun katiluna dimakruhkeun kaopatna wajibatun wajib. Pal mubahatu mangka utai isti'anah kang den wenangaken hiya utawi yang mubahah iku takribul ma'i marekakeun banyu wa hilapul aula lan utawi ayeuna isti'anah hilapul aula hiya utawi hilapul aula iku sabbul ma'i ngucurakeun banyu ala nahwil mutawaddi ing atas saumpane wong kang wudu. Kahijina isti'anah nu dimenangkeun nu diwenangkeun nya eta takribul ma'i ngadeukeutkeun ca ai ihdoru ngahadirkeun cai gitunya pangkadiekeun cai arek wudu tuh pangyokotkeun cai eta teh wenang gitunya wenang ayeuna nulungan ngahadirkeun cai palaba sabiha teu bahaya nitah kitu ka batur
wala yuqalu innaha hilaful aula, teu bisa disebut nyulayaan kana kautama li subutiha anhu alaihi salam, sabab ditetepkeun isti'anah nu mubah ti Kangjeng Nabi paraos contohan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pi mawatin kasiratin di tempat-tempat anu seueur dina pirang-pirang masalah nu seueur. Kangjeng Nabi parantos ayeuna miwarang sahabat pang nyanakeun cai gitu. Teu bahaya. Wahila pulaula nu kadua isti'anah teh di hukuman ayeuna nyulayaan kana kautamaan teu utama. Isti'anah nyaeta sabul mayala nahwil mutawadi, ngucurkeun cai ka saumpamana jalma nu wudu. Nyulayaan kana kautamaan. Walau min ghairi ahli ibadah, sanajan ti salian ahli ibadah. Wa bila talabin, jeung tanpa diparentah. Naon sababna liana tarpuhun ay tanaum, karena ayeuna i'anah nulungan ngadeukeutkeun ngucurkeun cai ka jalma nu wudu teh eta teh nikmatan geunah kitu teh. Wudu dipangucurkeun cai. Wa tazayyunun giginingan layaliku bil muta'abbid, teu layak keur jalma tukang ibadah menta pangucurkeun cai keur nalika rek wudu. Kudu kumaha ku sorangan. Itunya. Ngucurkeun ayeuna cai pangucurkeun ku batur urang wudu, teu layak keur jalma tukang ibadah. Hadza pihakina, nyulayaan kana kautamaan teh hak urang, di urang nyulayaan kautamaan teh. La pihak Rasul salam, henteu di hakna Kangjeng Rasul salam. Itunya henteu hilaful aula keur pikeun Rasul mali annahu kana yaf'alu dzalika li bayanil jawaz, sabab Kangjeng Rasul pernah wudu di kucuran cai ku sahabatna li bayanil jawaz alasana karena keur ngajelaskeun kana meunangna kitu wudu dipangucurankeun ku batur. Walida ku sabab kitu lau qasada biasa ta'limal mu'in lam takun hilaful aula. Ku sabab Kangjeng Nabi ya pernah ngalaksanakeun waktu wudu di kucuran ku sahabatna, kucuran cai. Lamun ayeuna hiji jalma contoh hiji gurunya ngadidik santrina supaya santrina belajar hidmah kanu jadi guruna, pas nalika wudu ngageruan santri jang pangucurkeun cai. Bahkan geuning dina ta'lim mah cenanya dicarekan seorang raja boga budak dipasantrenkeun, pas dibesuk kadinya eta budakna kasampak teh keur nyiukan cai ngucuran ayeuna guruna anu keur ayeuna wudu. Nah, dikucuran ku santrina dicarekan guru, lain dicarekan cek urang digerenang gitu guruna. Kunaon anjeun teu nitah ka putra kaula hiji anu katuhu ngucuran ayeuna naon ngucurkeun cai nu kenca ngawasuhan, anggaota wudu ngawasuhan sampean anjeun selaku guruna. Dicarekan cek urang nama kurang gawe budak teh. Ieu mah Gusti santri teh nya tong ngaji ka dinya. Wah ieu dititah gawe budak uing teh ngaji di dinya mah astagfirullahaladzim. Eta mah kunaon eta gawe teh menang kagok. Kuduna mah sabelah ngucuran cai sabelah ngagosokan. Anggaota wudu guruna teh ngucuran ngumahan sampeanana. Kudu kitu dina ta'lim. Maka lamun ayeuna hiji guru arek ngadidik santrina lam takun hilaful aula, henteu nyulayan kana kautamaan eta mah. Mubahah berarti hukumna bagus keur ngadidik santri. Wal makruha hiya liman yagsilu an doahu. Makruha namanya i'anah nu makruha hiya liman yagsilu an doahu. Nu makruh teh nyaeta pikeun jalma anu ngawasuh angga hota wuduna. Makruh cenah eta mah ay walau kanal mu'inu amrodun wa huwa man batauna batu sya'ri wajihi.
tegasna nama sanajan ayeuna anu nulungan ayeuna ngagosokan ayeuna anggota wudu teh amron lalaki anu mah tereh deket kana balegnya nu jadi rambut-rambut tina wajahna nu tereh baleg eta mah ianah nu makruh gitunya pangucurkeun cai terus dipangwuduankeun ngucurkeun cai bari dipangwuduan pangwuduan makruh eta mah kecuali nu tadi teh keur pikeun ngadidik santri wal hurmah aya keneh cenah min wajin ahor haramna nama min wajin ahor tina jihad anu sejen haramna nama itu cenah tina jihad lamun seug timbul syahwat pan lalaki oge nya lalaki anu wudu heg anu ngagosokanana teh budak anu kasep budak bari kasep ngalempereng koneng pokona pikaresepeun lalaki heg diusapan bedi wuduan lamun timbul syahwat jadi min wajin ahor wal wajibatu hiya lil maridi indal ajzi terus dino kaopatna teh wajib cenah hiya i'anah anu wajib teh lil maridi indal ajzi pikeun jalma anu gering indal ajzi nalika teu mampu ngalacai pikeun wudu wajibul i'anah alal ajzi wajib nulungan ka jalma anu teu mampu ya teu mampu ayeuna wuduan ku urang wajib eta mah walau bi ujrati mislin sanajan kudu diburuhan buruh sawajarna buruh ngawuduan kira-kira moal kungsi 50.000 nya sekali ngawuduan wah berarti sawajarna gitu 10.000 meureunna itu in fadulat amma yutabaru fi zakatil fitri gitunya lamun leuwih tina nu dihitung dina zakat fitrah wa ila sholabit tayamum gitunya lamun ayeuna leuwih tina nu dihitung tina zakat fitrah teh sabaraha 30.000 kurang lebih 30.000 nya berarti ieu mah 50.000 50.000 eta mah sholabit tayamum salat ku tayamum lamun jelma pangwuduan geuneuh hegae dibayar 50.000 mah antong eta mah tong dikulianan 50.000 geus entong wudu tayamum wa ada tuluy di mana cager balikan deui salatna neangan anu pangwuduankeun kok hese kudu dikulianan leuwih tina ayeuna perhitungan zakat fitrah nilaina kulianan teh buruhanana teh maka eta mah tayamum cenah mun kitu wa mislu malam yakdir alal qiyami fi salat sami sil jalma anu gering deui menta pertulungan nu gering man lam yakdir alal qiyam jalma anu henteu kuat nangtung dina kecuali ditulungan ku batur eta sami menta tulung ka batur tulungan teh eta jalma wajib hukumna nulungan jalma nu hayang nangtung salat gitu salatna hayang nangtung gitu wallahu alam bisawab al-fatihah